Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Mang Cecep Gorbacep anu satiasa tuhu manco di payunan HP-na sewang-sewangan di mana wae ayana. Di nedangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Ratna Kena Cocoba bagian ke-7. Ieu yasana Ki Masram. Sataacan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ka pamirsa anu name sumping ka ieu channel. Tong lali klik tombol subscribe-na, like-na oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorbacep di-share atanapi dibagikeun ka pamirsa anu sanesna. Teras dina masing-masing deskripsi video aya tombol toko Mang Cecep Gorbacep. Mangga eta oge tiasa dititenan, mudah-mudahan aya produk-produk anu sapagodo sareng pamirsa sadayana. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos, wilujeng ngadangukeun. Tekada hari wang, tekada sieun, margi ti jam 12 kaneh. Bapak sedang anak buah bapak, tang tos-tos aya di ditu, mung nyumput supados manehna teu curigaeun. Sumuhun mangga ari kitu mah, Ratnanya tujuan, manehna muji kana akal siasat Bapak Inspektur Rohman teh. Hatur nuhun sataacana oge, kedah kunaon kasayan Bapak dibalasna. Geura tingawitan perkara Rudi dugi ka ayeuna. Abi teh mau ngarepotkeun Bapak wungkul, omong Ratna. Hate bunga geus kacipta dina pamikirna isukan Herman Baris bisa bebas riung mungpulung deui. Neng, dina leresan ieu mah Bapak teu ngaraos direrepot, margi tos janten tugas kewajiban Bapak. Bapak selaku petugas keamanan tos sawajibna ngamankeun. Tos janten tugas Bapak ari ngabasmi segala rupi kejahatan mah Bapak tuh hoyong dipulang tarima. Da Bapak mah didamel oge lainjang kulinengan duit. Bapak estu bakti ka Ibu Pertiwi, toh pati jiwa raga pikeun kemajuan sareng keamanan negara. Cuk Bapak Inspektur Rohman nembongkeun pribadina. Da memang sebenarnya pisan Bapak Inspektur Rohman mah teu siga alat negara gadungan nu hobi menta duit, nu sok teu era narima panyogok. Bapak Inspektur Rohman estu putra Ibu Pertiwi anu sajati teu mentingkeun diri pribadi, teu hayang buncir bucit truk nyalira, kajen susah balangsak asal negara aman makmur santosa. Pikeun Pak Inspektur Rohman mah tidak ada kompromi, tidak ada pintu belakang, jelas jahat ngalanggar hukum jeung undang-undang negara ditindak tegas. Tidak ada suap atau sogok. Tugas adalah tugas, turun teu mandang kana buruh atawa jasa. Ulah boro-boro disuap dibere secara biasa oge teu daek narima sabab ngajaga gengsi ulah goreng engke di masyarakat. Titik putra Ibu Pertiwi sajati gancangna carita. Sanggeus babademian beres, Ratna pamitan balik. Nyaku Pak Inspektur Rohman dijajabkeun nepi ka jalan. Bade jam sabaraha Pak karorompok teh? Ratna nyelang heula eureun. Bari netep ka Pak Inspektur Rohman. Jam 12 atanapi jam 1 antosan we sareng kade ulah hilap rencana Bapak teh. Sumuhun, mangga atuh Pak. Mangga Neng, tembal Pak Inspektur Rohman. Bari terus asup deui ka kantorna rek nguruskeun hanca gawena. Ari Ratna terus kana beca di jalan meuli 2 botol minuman. Nyaeta ke rahmat si detektif gadungan teh. Kacaturkeun poe Salasa harita kira jam 12:30 Bapak Inspektur Rohman jeung 4 anak buahna geus datang ka imah Ratna. Kabeneran rahmat can datang sup 5 hambawet teh arasup ka jero ku pribumi ditarima kalawan hormatna keran. Mangga Pak Caralik.
Cek Ratna mani dareh deh pisan sanggeus bapak polisi dariuk. Ratna ngoloyong ka tukang rek mawa kueh jeung cai keur nyuguhan. Tapi ku bapak Inspektur Rohman dicarek sebab bisa nyurigakeun Rahmat engkena. Teu kedah neng sawios cekap. Piraku atuh Pak teu cai-cai acan mah. Sanes nampik pangasih mung kanggo kalancaran usaha urang. Sawios tong nyanakna naon margi bilih engke sumping. Manehna curigaeun ningali opieun atanapi aya gelas dina meja. Sumuhun ngartos atuh upami kitu mah tembar Ratna bari gek diuk deui dina urutna tadi. Kabeh jarempe ngan meus-meus red kana erlojina masing-masing siga nu teu sabar ngadaguan sang detektif gadungan datang. Komo Pak Inspektur Rohman mah meuni geus gregeteun red kana erlojina red deui ka jalan. Parantos jam sabaraha ieu teh Pak? 1:30 tembal Pak Inspektur Rohman bari jung nangtung red nempok ka jalan tina jandela. Sakedap deui atuh jam 2 mah tembar Ratna katara rada ngadeg-deg gempor hate dugdeg tepuguh. Semua siap masuk kamar, cek Inspektur Rohman merek komando. Awas jangan dulu bertindak sebelum saya beri perintah, jalankan. Siap, tembal anak buahna meh hampir bareng sakicep geus pindah tempat nyarempot di jero kamar nu aya di gigireun pisan ruangan tamu. Jadi lamun noong tina sela-sela hordeng teh pasti jelas ka ruangan tamu. Red deui Pak Inspektur Rohman kana erlojina harita geus nunjukkeun jam 2 kurang saparapat nu nungguan geus teu sabar. Pas jam 2 nu diarep-arep can keneh datang Ratna meuni geus teu sabar lengo deui. Geuning teu aya wae neng bawa moal ka dieu pangintenya. Ari nyariosna mah bade tos jam 2 teu acan Pak. Tos langkung 10 menit tembal Pak Inspektur Rohman. Tuh geuning Pak. Ratna bari nunjuk keluar nya we Rahmat datang ka kada turun pisan tina beca. Laras neng eta mah Rahmat kada neng sing tiasa nyangolona ulah sieun-sieun keun daya bapak. Omong Inspektur Rohman bari asup ka kamar. Ari Ratna gancang ka hareup rek mapagkeun paroman Rahmat teh siga-siga. Rahmat lempang tenang teu boga kacurigaan sabalikna hatena mah ngarasa bungah we nu aya. Dan nyangkana mah nya wae Ratna teh rek daek pasrah ka manehna. Samemeh sang detektif gadungan pupuntenan Ratna geus mihelaan kaluar nyeh imut pinuh ku pangirut. Kang mah meuni teu hawatos pisan ka abdi teh. Ratna bari netep semu alus budi manis saeutik oge teu nimbulkeun kacurigaan pikeun Rahmat mah. Teu hawatos kumaha neng? Sumuhun tengteingeun pisan. Abdi dugi katos teu sabar ngantosan lengo deui bohong tos sosonggeteun ngantosan salira engkang. Ratna bari ngadilak. Hapunten wae atuh geulis rumaos engkang telat itu da ngalereskeun heula padamelan di kantor sareng marentahkeun heula bawahan supados marios perkara tuang rakatea tembar Rahmat nyaritana teh euleuh-euleuh ngawadul alias ngabustom. Manawi teh moal ka dieu janji jam 2 ayeuna tos jam 3 kitu nya engkang mah ari janji teh henteu tepat. Piraku atuh engkang jalir telat sakedap mah punten wae tembar Rahmat meuni bungaheun pisan ngadenge caritaan jeung rengkak paripolah Ratna anu beda ti sasari teh siga-siga anu kabandang ku manehna. Mangga atuh kalebat Kang. Mangga. Jawab Rahmat beri sup ke jero gek diuk. Panon rara tereret ari Ratna terus mukakeun bupet ngeluarkeun whisky jeung brandy teh sok ditunda luhureun meja disuguhkeun ka sang detektif gadungan. Ngaleut Kang, raos geura ieu mah matak segar. Ratna bari gek diuk gigireun Rahmat ngahaja diuk padeukeut dah ameh Rahmat teu curiga. Buktina nya wae Rahmat teu nanaon kalah umat imut bungaheun pisan. Geuning neng sok ngaleut nu kieu nah tara mabok. Tara abdi mah ieu we pun lanceuk mangga atuh dileueut. Ratna bari nyekelan leungeun Rahmat anu dicekelan ngaleper seak paromana robah getih naek ka luhur nafsu bijil jolekep wae nangkep kena cangkeng Ratna. Neng kumaha sareng dibadantenkeun ti payun teh?
Rahmat diukna beki adak wae kana awak Ratna. Ari Ratna kalah ngahajakeun cicing siga nu ngahatean pisan. Perkawis naon teh Kang? Ratna api-api teu nyaho. Sumohon perkawis eta teh engkang cinta ka Neng. Engkang Neng kersah henteu upami dipihukum ku engkang. Ceuk Rahmat bari leungeunna terus ngopepang nyasar-nyasar. Kanggo abdi mah teu janten kaabotan mung aya pamundut. Tembar Ratna bubuh nambah bungah ka Rahmatna. Palai naon kitu Neng teh mangga gara saurkeun ka engkang tong isin-isin. Palai emas palai inten berlian. Sanes Kang abdi mah sanes hoyong harta banda dunya barana. Mung eta wae hoyong bebas heula sareng Kang Herman. Tembar Ratna ari rek dienggo di kasaran mah Ratna oge nolak atuh Rahmat beuki ratu gregeteuan. Gampil atuh Neng ari perkawis eta mah enjing oge tangtos Neng tos dipasihan surat talak ti tuang raka. Magi ku engkang bade didongso ka ditu. Tanggal jawab pastilah beres. Neng mah calik we terang tos beres. Rahmat nyanggupan pisan kawas nu nya. Sanes kitu Kang kahoyong teh abdi dipirak tapi Kang Herman bebas tina hukuman supados teu hawatos teuing ka anjeunna. Tah kitu Kang ari kahoyong abdi mah teu sawios kitu oge engkang sanggam ngabereskeunana enjing tangtos Herman bebas bari sakantenan masihan surat talakan Neng. Hatur nuhun Kang, hatur nuhun sateu acana oge. Ceuk Ratna bari ngoleset tapi ku Rahmat gancang dicekelan bari ditangkep didedetkeun. Ratna nerejal nyeh imut. Ayeuna mah jadi lindek japati hese ditewakna. Isin atuh Kang, sawios engke deui kitu mah. Mangga ayeuna mah gara ngaleut heula ngahaja puguh abdi teh supados engkang langkung ngaraos sugema. Bubuhan keur waktu kokoboyan sok kana minuman keras jadi harita oge teu ieuh nolak ditawaran ku Ratna teh ceplok cocok botol dilaan curulung eusina botol dieurihkeun kana gelas leguk manehna nginum. Beak sagelas ditambah deui nepi ka teu karasa geus beak 3 gelas. Leng Rahmat mimiti lieur tetenjoanana mimiti ting saria karoneng sagala nu aya di sakurilingeunana karasana teh siga nu muter. Ret ka Ratna nya seuri karawaknya kelan kana leungeun Ratna atuh puguh Ratna ngaranjug reup beungeutna sepa pias semut aya getihan muringis pinuh ku kasieun bet kakaraeun aduh hareupan jeung jelema nu keur mabok. Ih matak pi kasieun. Neng Ratna. Ya engkang cinta Neng. Ayo Neng urang kadago deui. Oh Ratna, buah hatiku, aku cinta Ratna. Rahmat mimiti ngaco. Bluk Ratna disurungkeun nepi ka nyarande barang ku Rahmat rek dirontok. Ratna gancang ngejat. Atuh Rahmat nangkuban. Ngadon diadu jeung leungeun korsi. Puguh beuki nafsu korejat cengkat panon buringas ka Ratna. Ari Ratna terus undur-unduran ngajauhan ret ka kamar tapi Bapak Inspektur Rohman teh daek nerojol kaluar. Ratna kadieu geulis. Ya akang anu kasep. Akang si detektif 008 teh. Ya kadieu urang indah wae deui. Keun antap si Herman mah tong diproses antap mesing rekojor di penjara Bancai oge. Iya, ini dia si Jali-Jali dari Cikini. Saya cinta pada Neng Ratna yang matanya jelita. I love darling. Bedih lih kok. Ratna, kam tu maya Ratna. Ini iya si kakang nunya nu bocokok teh akang dosa. Tapi tenan naon dagus menangkeun Neng Ratna. Salakina dicilakakeun nepi ka ayeuna dihukum di Bancai. Pamajikanana dikentring. Dewek haneng menangkeun nu geulis. Oh darling, please kiss me.
Please kiss me. Mendak pupus captai. Neng Ratna, mangga geura ka sini. Buru. Gancangan urang asup ka kamar. Ya Kang, si detektif 007. Nu kasep nu ganteng. Loba uang. Mari Ratna. Mari menari sama Akang di luhur lomari. Beki lila ngaco nepi ka akhirna daek nyaritakeun rahasia dirina terus terang geus nyilakakeun Herman. Atuh Ratna ngaranjuk manehna terus undur sedang Rahmat nyamperkeun bari baceo. Ratna, bade ka mana? Mari beragogo. Mau twice, mau apa? Mari sana sama Kakang. Ini dia si jago gogo. Ngagilak. Ngageol supaya nikmat. Empot ayam. Mari Ratna, mari Ratna. Jadi kadieu kilat kode jitu sakali tembak. Ngaburu shoot seduh tahu. Ratna ayo joget antep. Ayo jogetkeun antep. Biarkeun si Herman kabitaun bari teu Akang dibui ayeuna si Herman di penjara. Gara-gara saha? Gara-gara si Kakang si jago bikang. Nyilakakeun mah moal doraka, moal kana neraka. Si Herman geus dibere kode jongklok supaya awut-awutan rumah tanggana. Sagala barang dijualan nepi ka beak, tungtungna sangsara teu boga naon. Di imahna pamajikan minta diserahkeun kawin deui kanu sejen. Matak teu geunah kana hate. Panas lir diduruk kuseuneu anu kacida panasna ngentab tungtungna ngahurun balung mikiran nasib diri ulang jentul ngalamun hayang deui boga duit keur masang buntut. Puas ayeuna geus di penjara moal bisa tereh-tereh panggih jeung pamajikan anak. Rahmat dadalik degan nyamperkeun Ratna. Nyingkah gelo, nyingkah ceuk Ratna bari kecrot nyiduhan banget Rahmat berabat lumpat kanu lega. Tidak boleh kieu. Mari Ratna. Kakang cinta. Mari menari beragogo. Rahmat bari rek ngarontok Ratna tapi kakarage rek luncat awakna aya nu nyeklan horeng ku anak buah Inspektur Rohman. Siapa itu? Bapak polisi, mau apa? Saya bukan si Johri, saya mah penjahat cewek. Dasar nu setengah gelo nyaritana teh, sangongna wae teu mikir heula. Bawa ke kantor, pakai saja mobil Neng Ratna. Lekas kerjakan, biar saya belakangan. Cuk Bapak Inspektur Rohman merek komando. Atuh gancang Rahmat digiring keluar, ditaikeun kana mobil oval nu Ratna. Samemeh mobil ngadius indit, Rahmat ngareret heula ka Ratna bari pokna teh. Mari ke dago lagi. Enak ya. Ulah ributnya kode dago. Bapak-bapak polisi, palai atuh menyi Pak. Gandeng sia bangsat. Tong norowe cobae. Aduh, ulah ngambek ya Pak. Ripuh jalu. Rahmat terus jojorowokan sajalan-jalan teu eureun-eureun barang datang ka kantor polisi terus ngelempreh sigana wae mimiti beak tanagana reup kasarean. Geus tetela kitu mah Ratna jeung Bapak Inspektur Rohman bungaheun pisan. Komo Ratna mah sabab isukan salakina bisa bebas deui balik ka imah. Tah Neng, tos jelas panginten ayeuna mah. Tetela Rahmat anu mitnah nyilakakeun ka tuang raka teh. Inspektur Rohman bari neuteup ka Ratna. Bapak, hatur nuhun Pak. Jawab Ratna bungah lain dikieuna hate muji syukur ka Yang Agung. Perkawis tuang raka rupina wae moal mulih ayeuna. Mergi kedah dipariosela Rahmat. Enjing tang tos tiasa dibereskeun. Sumuhun, hatur nuhun Pak. Jam sabaraha enjing abdi teh ka kantor? Ratna semu nu teu sabar. Jam 8 enjing. Mangga Pak. Geus kitu mah Bapak Inspektur Rohman pamitan diantar ku paneuteub. Ratna nu pinuh ku kabungahan hate. Asa tinemu jeung mustika nu leungit.
Kocapkeun pamirsa isukna jam 8 isuk-isuk Ratna geus diuk dina mobil nyang hareupan setir. Trek kunci kontak diasupkeun gerung mobil disada sup kana perseneleng hiji. Geleser wae maju. Saja jalan Ratna teu oleh ngalamun nyipta-nyipta kabungahan bisa panggih deui jeung salaki kacipta balik barang sa mobil. Kabungah jeung kabagjaan geus aya hareupeunana. Kang Herman, ayeuna mah urang teh tos bebas. Ayeuna keneh pisan urang dipasihan kabagjaan ku pangeran. Duh Kang Herman, antosan Kang, ceuk gerentas hate Ratna. Leok mengkol kawetan leok di kakidul tekung silila geus nepi ka kantor polisi. Inspektur Rohman gancang kaluar ngabagiakeun Ratna bari pokna teh. Neng, mangga kalebet. Hatur nuhun Pak. Ratna kajero gek tiuk hareupeun Inspektur Rohman. Kumaha Pak, perkawis pun lanceuk teh? Oh, tiasa ayeuna oge, tiasa mulih. Kamari teh ku bapa tos dipariksa, nya wae Rahmat teh ngaku tos ngahaja ngalakukeun katuang raka. Janten Rahmat tos terus terang. Parantos, da ku bapa teras diseleksek. Tadina mah tetep teu ngaku, mung ari disingsieunnan mah. Manehna wakca balaka. Bapak, abdi teh kalintang bungahna. Teu hilap abdi ngahaturkeun rebu-rebu nuhun kana sagala rupi pitulung sareng kasayan Bapak. Kedah kunaon atuh ku abdi teh dibalesna. Dugi ka akhir kiamat oge kasayan Bapak ku abdi moal dihilapkeun. Darumaos pisan upami henteu ku jasa Bapak mah. Panginten pun lanceuk teh kedah lami di dieuna. Bapak, hatur nuhun Pak, ceuk Ratna bari neuteup. Neng, sur Bapak oge dina leresan ieu mah. Tos jadi tugas sareng kewajiban Bapak. Sawangsulna upami teu dijalankeun ieu teh sami sareng Bapak ninggalkeun tugas. Netak dosa ka bapana sareng tangtos Bapak dilepatkeun. Ceuk Inspektur Rohman bari ret neuteup. Pok deui neruskeun hanca caritana. Ayeuna mah tos beres sadayana, tuang raka tiasa mulih ayeuna. Bade neng kapengker atanapi tuang raka di sauran. Atanapi tuang raka di sauran wae piwarang ka dieu. Sabios abdi mah di dieu wae ngantosan tembar Ratna paromana mari marah mai. Sae kitu oge, ceuk Bapak Inspektur Rohman beri terus ngageroan bawahanana. Kring, kring bel nu dipencet disada sup seurang bawahanana asup beri terus mere hormat. Siap menjalankan tugas. Maman, coba panggil tahanan nomor 62. Saudara Herman Pak. Iya, Herman. Siap. Cuk bawahan bari terus undur rek ngajalankeun tugas. Antos we neng sakedap oge ka dieu. Tiasa mulih ayeuna Pak. Tiasa datos beres ayeuna mah. Ratna ngadagoan meuni geus teu sabar pisan sakapeung hareretan kalebah panto. Ret deui sumunu hayang geragok jeung panutan. Lami nya Pak. Moal neng, piraku lami. Raraosan we panginten eta mah. Biasa ari nu sono mah. Semenit ge sok asa sajam. Inspektur Rohman bari sering ngagonjak Ratna. Ah, Bapak mah. Jawab Ratna bari tungkul eraeun. Leres neng, da kitu saleresna mah. Tuh apan nembe ge 2 menit. Ratna imut, tapi bari jeung bareureum beungeut. Keur kitu kolotrak panto disadang ngolotrak gancang ku Ratna dilieuk ari ret ari jung cengkat. Jua gabrug wae ngarontok kanu anyar datang nu tayalian ti Herman. Sakedapan duanana silih tangkep bari jeung rembay Cipanon, tapi Cipanon oge ieu mah lain Cipanon sedih. Ieu mah Cipanon nu ngagambarkeun kabungahan. Bapak Inspektur Rohman ngabalieur api-api we ningali ka tukang. Ratna, ceuk Herman ngaleper. Kang Herman, duh Kang Herman, tembar Ratna bari ngalesotkeun rangkulanana. Pek dariuk sakedapan jempe eueuh nu nyarita sanggeus rada lila, pok Bapak Inspektur Rohman nyarita bari neuteup kaduanana. Tah ayeuna mah tos beres. Neng sareng anak tos bebas. Moal aya nu ngaganggu deui. Ti dinten ayeuna pisan aden bebas tina hukuman. Duh Bapak, abdi ngaraos abot nampi kana kasayan Bapak teh. Kedah kunaon atuh ku abdi dibalesna.
Bapak abdi ngaturkeun rebu-rebu nuhun kana kasayan Bapak. Teu sawios, ieu mah kewajiban tugas Bapak, ceuk Bapak Inspektur Rohman ka Herman. Bapak, iraha atuh Bapak bade amengan ka abdi? Tanya Ratna bari neuteup ka Inspektur Rohman. Upami tos salse mah, tangtos Bapak ge bade amengan ka Neng, tapi tong diantos-antos teuing we. Muhun hatur nuhun atuh sateu acana ge Bapak. Gancangna ieu carita Herman jeung Ratna terus pamitan ka Bapak Inspektur Rohman, duanana kalaluar dijajabkeun ku paneuteub Bapak Inspektur Rohman anu nulunganana. Celakana mobil gerung disada samemeh maju Herman jeung Ratna manggut heula ngamanggakeun. Mangga Pak, mangga, mugi bahagia sadayana, jawab Inspektur Rohman. Gelasar mobil maju bari mawa dua hate nu keur dipinuhan ku kabungahan. Tamat ieu pamirsa dongeng anu judulna Ratna Keuna Cocoba. Kitu cenah ieu pamirsa, tamatna teh. Di dieu aya pihatur pangarang pamirsa di handapna. Carios Tante Noni nu diteraskeun kana Doraka ti indung Bapa dipungkas ku Ratna Keuna Cocoba. Dugi ka dieu pisan Ratna Keuna Cocoba oge tamat. Teu aya deui nu kateda, mugi para pamaos cukup lumur jembar hapuntenna, boh bilih seueur kakiranganana maklum anu diajar. Boh bilih seueur anu teu sepagodos sareng pamendak para pamaos teu hilap ti pangarang ngahaturkeun hapuntenna. Mung sakitu pihatur simkuring, hatur nuhun, wassalam kimasram. Ya mudah-mudahan pamiarsanya kapayuna tiasa dipedar tina runtuyan ieu carios dosa kabawa ajal anu kahiji, teras nu kadua Tante Noni, Doraka ti indung Bapa, Ratna Keuna Cocoba anu peratos dipedar di ieu channel. Neme Doraka ti indung Bapa, Ratna Keuna Cocoba, berarti dua deui pentennya dua awal. Dosa kabawa ajal sareng Tante Noni. Nah, ieu teh seueur pamiarsanya dongeng-dongeng anu sapertos kieu teh. Naon disebatan teh paintenya dina bahasa luar negeri nama trilogi gitu nya. Ieu mah painten sanes trilogi deui. Opat logi. Porlogi nya. Nu kahiji dosa kabawa ajal, anu kadua Tante Noni, katilu Doraka ti indung Bapa, kaopat Ratna Keuna Cocoba. Berseri cenah kitu tah. Mudah-mudahan atuh tina ieu dongeng aya sasieun sabeunyereun manfaatna. Mudah-mudahan dina dinten enjing tiasa medar deui dongeng anu sanesna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.